Mangga ka Bapak Ketua IPSI Kecamatan Tanjung Kerta oge aturan linggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Nuhun dipihormat Bapak Ketua Umum IPSI Kabupaten Sumedang, Wilujeng Sumping, atur nuhun diangkirna Putra Sunda terus keresar baheun ka ieu tempat di acara. Nuhun dipihormat Bapak Ketua RW Dusun Citaman, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Pereta. Nuhun dipihormat oge kasepuhan sekaligus kasepuhan Putra Sunda, Dewan Pendekar Putra Sunda, Ketua IPSI oge Kecamatan Tanjung Pereta. Ngariung pulung silaturahmi antar paguron mugia langkung Sumedang langkung Majeng nya. Alhamdulillah panginten tiasa hadir di paguron-paguron anu sanes. Mung hapunten panginten panampianana kakiranganana sadayana terekan-rekan. Nyukeun dihapunten saala-kadana panginten ya. Teu seueur nu dipisaur abdi ngahaturkeun nuhun oge ka para rekan-rekan pengurusan Putra Sunda yang begitu luar biasa kan. Semangat kasepuhan sadayana baros reus lah. Dibatas karaos reus dorongan masyarakatna, orang tuana, semangatan pengurusnya. Alhamdulillah dugikan ka abdi tiasa ngadeg ieu pamita aya dorongan kasadayana masyarakat, kasepuhan, pengurus sadayana, kasemangatanana. Abdi moal tiasa panginten mingkin hiji paguron. Ya alhamdulillah lah. Tos katawis panginten pergerakanana, loyalitasna alhamdulillah kepengurusan Putra Sunda yang begitu luar biasa. Secara lebih sangem mudah-mudahan urang sadayana dinu kegiatan ieu tiasa namina teh tiasa silaturahmi, tiasa ngamotivasi kanggo urang kali supados langkung semangat deui berlatih panginten. Mohon hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan Putra Sunda anu ku pribados tiasa dimaklum anjeunna tangtosna raos ngenes lah kumaha upami cek bahasa Sunda mah terharu cek bahasa Sunda mah kurojongan warga masyarakat setempat khususna anu aya di RW 8 atau kurojongan ti para orang tua murid anu janten anak didik di paguron begituna pribados oge sami ngaturkeun nuhun kana pangrojong ti sadayana. Rupina eta sambutan anu pertama urang lajengkeun we sambutan anu kadua anu satadina mah pribados teh ngaharepkeun Bapak Kepala Desa anu Sumping namung ku aya wagelan teh begituna disangakeun we ka kersana Bapak RW kangge memberikan sepatah dua patah katana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan panginten ieu teh Bapak Kepala Desa me pisan ngontek ka Simkuring saurna nuju di Ujung Jaya nembe nyungkeun diwakilan ku Bapak Ulis kalarasan Bapak Ulis nuju di mertuana deui nya panginten ayeuna Simkuring di dieu ngawakilan panginten pengurus satempat anu maksudna teh anu tiasa kangge ngadugikeun sepatah kata atanapi sambutan panginten. Satacan dilajengkeun panginten ka Bapak IPSI Ketua IPSI Kabupaten Sumedang panginten sareng reng-renganana nyuwun hapunten panginten dina
ieu panampian atau di tempat kirang nyugemakeun panginten eta mah nyungkeun dimaklum panginten lah tiasa ngadegna ieu tempat sareng ku ngayakeun ieu acara ge tos alhamdulillah panginten ieu ge simkuring salami ieu ngabandungan panginten ieu teh upami maksakeun atau kumaha sanes maksakeun ku dorongan ku kahayang ku kaayaan kumaha oge panginten ari ku kahoyong mah kitu tah janten tiasa langkung ti payun urang panjatkan puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dina ieu acara eta waktos ieu ayeuna kaleresan cuacana teu acan hujan urang dipasihan sehat walafiat tiasa ngayakeun atanapi ngahadiran acara milangkala paguron Putra Sunda Kecamatan Tanjung Kertak. Salawat minar sareng salam mugia salamina dicurahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW ka keluargana ka para sahabatna ka tabiin tibetuk mugi kaum Sampurasun kirang tarik Sampurasun sadajana hapunten suanten tos seep di kamari sanes tos nyanyi tos gogorowokan ngabela Sumedang. Yang saya hormati Kepala Desa Cipanas yang pada sore ini diwakili oleh Bapak RW 08. Yang saya hormati pimpinan Perguruan Pencaksilat Putra Sunda Cabang Tanjung Kerta beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati para ketua IPSI kecamatan yang pada sore ini saya ditemani sama Ketua IPSI Kecamatan Kaneas Kang Soleh. Tak lupa juga ada Ketua IPSI Kecamatan Cimalaka Abantis ya kesepuhan mantan Jawara ayeuna mah tos janten pendekar kapungkur mah Jawara ayeuna pendekar. Terusan alhamdulillah aya Ketua IPSI Kecamatan Sumedang Utara tak kasebat ayeuna mah biasana sok kahilapkeun teras nga-WA ketua masuk poho aya ka urang geus kitu. Alhamdulillah Ketua IPSI Kecamatan Sumedang Utara atau Sumping Kecamatan Ganea sarang pengurus hilap atur nuhun oge ka Ketua IPSI Kecamatan Tanjung Kerta nu kagungan wilayah hilap hormat simkuring ka para pimpinan sesepuh perguruan kaleresan ada aya Pak Asep Jaja pimpinan Margaluyu Tunggal Sajati alhamdulillah tehilap da abdi sok emut silat mah ageungna ku kendang pencak rekan-rekan biaga semangat terus nakol ya sareng niup trompet anu kusim kuring dihormat warga masyarakat Dusun Citaman anu selalu support anu selalu mendukung kegiatan-kegiatan pencaksilat. Alhamdulillah sim kuring reus pisan atas nama IPSI Kabupaten Sumedang oge atas nama pimpinan Perguruan Putra Sunda Kabupaten Sumedang reus pisan.